Aduh, alhamdulillah lah. Usaha leutik angge penting mah halal. Zaman ayeuna mah jadi pangeblukan teh wah ripuh. Aduh, anu bae di kana euy. Sigina budak anu kuah kobok ka dieu ya. Bos. Oh, ya. Di mana? Ah, biasa lah situ. Mah ya, sing sama sing tekun urusan teh nya. Yo, duit. Yo. Ya teh panguskeun lah ya lauk ya nya. Oke, siap lah. Ayo lauk. Siap. Lauk. Ini yo. Sok ditakeun lah. Coba. Ya. Yo, siap. Saya perlu lagi kali itu ya. Ayo, sok. Ya. Aduh, bos. Pusing ya. Kumaha usaha teh. Ngan hayo nganggur, minta gawean lah. Santai nama yang penting mah urang mah boga kadaek. Sok gengsian. Heeh. Eta ayo gitu arek jeung emang main nya. Gitar. Heeh. Mana? Arek kalian gitar. Heeh, mana? Coba ngajar-ngajaran lah. Ya, saya diberinjem gitarna. Kada dijaga gitarnya. Siap, siap, siap. Gampang lah yang penting mah sok diusahakeun lah. Ajak batura tuh air berduaan usahanya. Siap. Aduh, Masuk sing kita aja tekun usahana. Oh, diajar ah. saya tuh ya, Ya, usah ya, dibere ya. bos, ya. Lu bener jaga ayeuna. Siap. Sok si balenar gawena. Iya, Bos. Si barang ayo piye gitu. Sekat-sekat bagus barang. Lumayan usaha kieu mah penting halal. Anjir, abo ini tukangan urang ya, Bos Ari digarep ya. Anjir, ya. Jadi aku mau foto. Salik bong. Urang boga gas ya, Bos. Pakai tabung LPG. Urang gas lah. Nos natuna. Bong, gunakeun. Urang Allah, mau saya minyak tanah. Om, permisi Om. Pernahkah berjumpa di dalam cerita? Ku minta ada. Oh, oh. Aduh, bos, aduh kacau. Ku beas. Bisa kenal. Si Bowo. Aduh. Yo, Nasib. ini tercewa. Urang boga. Jangan mendingan kieu we. Terus iyo, orang udah yuk beas we. Ya. Iya duitna. Ya beasna tah. Alah. Sok, kumaha? Ya sih kan hajatan kawinnya udah jauh. Bener. Alus abo. Bisa, Bang. Hah? Sok, Mau karung tak? Bong. Aduh, ku beas. Oh, mau karung tak? Aduh, karung tinggalin karung. Kabeh atuh biasa sekalian. Wah tuh yuk ke Hah? Syukur Terus? karunya. Aduh, Namanya? nasib jadi Terus pengamen ku beas euy. Ya. Kumaha ayo teh? Ah sudah teh. Ini nu ngemis. Sudah lah lu ngemis. Lu ngamen. Duit ada duit lah, saware mah duit. Tuh duit mah lah. Balikin beas kabeh duit ge. Bos, duit bos lah. Hah? Anjir, waper. Aduh. Guys, nunjuk ka dieu, Mang. Urang keur main ge, Mang. Hah? Itu buru. Angkonya. Ieu cokot ieu lah, teu butuh ah. Kurang aku beas, kurang teu butuh. Atuh di dieu mah bawa, Beas ya, Mang. Ker nyangu. Jadi sangu itu.
kalabatan duit receh teh 2.000 itu mau dihargakeun mah. Duit gopeng mah boga. Ya biasa. Gopeng ngamen atuh. Nagara raya euy. Hayo men WP minta duit seker pengamen henteu mere 1.000 acan aing. Ah, Naon? musingkeun tah duit tah. Ieu duit tah. Ngaledek dah Ngeledek, Bong. euy. Ngaledek ieu mah euy. Kunaon wae WP gratisan. Aing. Udah. Naon itu tukang ngamen teh aing tinggal Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Salam astagfirullahaladzim. Aduh, punten Pak Ustad. Punten Pak Ustadz. Aya naon tuh? Itu pengamen Pak Ustaz. Pengamen mah tinggal main game. bisa ngana wifi gratis teh. Urang kayak meuli kuota internet. Sabar, Abang sabar Pak Ustadz. Oh, nyaho Pak Ustad nyaho. Wani gitu abang Pak Ustaz. Wani gitu. Itu nya maksudnya nyaho ya Pak Ustad memang tinggal nangan ku eta Pak Ustad tah. Kenai aya ngamen mah da masing-masing ngalah rezeki. Boga anak pamajikan, kumaha anak kudu balik. Kudu boga bekal. Yang meuli beas, yang meuli itulah, yang meuli inilah. Komo ayeuna budak karek sakola deui, meureun kudu ngabutuhkeun biaya. Teu kudu diusik balik. Keun wae da eta mah manehanana geus kebiasaan ngamen. Oh iya, Iya Pak Ustadz. Lamun adu ngamen nitip sing baralager pami aya mah pasihan we bade saperak 2 perak oge yang penting mah lain anu halal. Mohon Pak Ustadz. Ya sih, kayaknya mah Pak Ustad. Sing salabarnya. Oh, Apa bade permios? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dulu ya. Ah, Abang, Ari, ya, urang ulin yuk. Ayo. Main ka mana teh? Ah, Biasa urang kekelilingan. Ayo, Bang. oh itu ya. Aing Ustad. di wae. Yuk. Ini bisa aya pengamen deui urang mah dieu lah. Yuk, tadi dah. Sing ini mah wae. Ulin nya kasih eta, kasih lalai. Oh, bener. Kamarnya kelurus belok. Terus, eta we lawan pulau Cipok ya. Saya jualan. Mana? Tuh, mana? Tukang dagangna tuh di jero. Mana? Ayo itu kecil. Betul. Benar. Iya, iya. Yuk. Heuy. Tapi Orang-orang tahu. Halus ya, halus. Ih, halus ya. Warna-warni tinggali. Mah ya, oi. Kalau tinggal lauk teh nya. Ih, buntutnya itu aja. halus mata. Ieu tukang adu. Bang, lauk naon wae ya, Bang? halus ya, Bang. Ih, Udah dikobok, Den. hah? Pengkobokan. Itu. Ih, Wah, weh, Naon? beli ora, weh. ih, halus nyala tuh, Ya, Bang. ini cupang lain. Cupang. Kebaraan. 5.000. Ah, ya Ya, baraya jadi. Sama. Oh, iya. Sarua 5.000-an. Sama. Untuk tegelut. Nih, Hah? bener atuh. Iya, oh, ya, halus Bener. ya, tuh. Eh, Ih, tuh. Tuh. Cenah cupang aduh. Cenah Kita tegelut kumaha sih ah. Nih, cupangnya halus Teh tuh. rame. Mang, Mang, beli ora weh. Halus ya, Mang. aya arwana teh, Mang. Orang beli ora. Hah? Orang beli ora. Ulah, Mang, nih ngali heula Mang, atuh. aya arwana teh. Kosong. Ieu lauk naon tuh? Iya, halus ya, Mang. Ayo. Lihat tuh gelas. Aduh, kosong. Adim kita tadi tukang ngamen, enak tukang cika tuh. Iya diganggu, tukang lauk diganggu. Mana teh irha bener atuh hirup teh. Iya, halus ya, eta. Jadi mulai nah. Assalamualaikum. Jadi mah. Ya udahlah. Kita baru dah kenal naon tadi dia. Pak Ustadz. Tadi di ditu ngarusukeun tukang ngamen. Ayeuna di dia ngarusukeun tukang dagang. Oh, Pak Ustadz nih. Aduh, kita ngarang-ngaranggung abeh yo. Komo ieu mah Pak Ustadz. Bener-bener. Ari meuli henteu, ari ngobok-ngobok heueuh. Aduh, cik atuh maneh teh ulah sagala ngucik-ngucik anu dagang. Kan itu dulu ah. Barunya anu dagang teh. Oh, Maneh bener, kan Pak belum Ustad. tentu meuli. Tiba ngebok-ngebok lauk hungkul. Iya Pak Si Ustadz. akan dia teh karunya menang mau modal. Oh. Lamun pae teh kumaha lauk, arek-arek dibeli moal. Oh, Pak Ustadz, eta boga acisna.
Yang tuh lamun nompo hungkul, pasok di kubok. Kurang tekor si akang ieu. Ya, Pak Ustad. Ulah gitu ka Pak Ustad. Ngaku. Komo ieu mah Pak Ustad. Aduh bener-bener ngeganggu Pak Ustad. Tolong lah Pak Ustad dah. Diomongan. Sok anu menghirup sing balener ulin mah ulin ulah sagalanya nya Allah batu da karunya menang momoda si akang. Si akang teh ye mesana menang di Bandung. Ayeuna bayangkeun ongkos ka Bandung sabaraha PP. Ayeuna geus aya lauk ku ente kalian sok diome-ome. Kila mana lamun pae tah kumaha lauk. Arek dibayaran Mau moal. dibayar moal coba. Kubur Pak Ustad. Kubur. Itu aku. Sok ayeuna mah minta maaf ka si akang ieu. Minta maaf tuh. Langsung sekali deui atuh nya. Panggil Tuh dua kali si mah. saramahan. Minta maaf. Karunya ka Amang. Oh. Banyak Pak Ustad. Makasihnya nuhun pisan ya. Nyambung assalamualaikum. Tuh, bener sih kita budak teh ya, gawe lah ya, serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Aduh, kumaha ya? Lancar ya? Alhamdulillah, Rame, Bos. Rame. Barang habis? Barang habis. Uang? Uang habis, Bos. Aduh. Bos. Jan. Kumaha? Aduh, sial. Dibabarik barudak. Ada gitar mana? Oh, Rajet tuh menang duit gope. Aduh, pusing. Sakieu poe gila. Heeh. Gitar eueuh. Eueuh. Gua sakieu. Heeh. Itu dia ya roda. Wah, jailah le. Ngakeun. Apa aja tuh dek hareup. Tinggalin ieu. Aing di bawah. Kita gua lagi. Gua calon. Aku kita gua lagi ya. Oh, gobli kita. Kamana roda? Dit, roda na eueuh.